Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana ngadu artos hoyong ngadu artos usaha. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min ardi Palestin liyuriyahu min ayatihi ibaratan linnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habiban lil habib falyukthir min as-salati 'alal habib. Wa qala Imamul Ghazali, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala Daidirani billah min Parukuda, if you sing before breakfast you will cry before night. Hartos de pemuda, bapak-bapak kaharti, ibu-ibu kahartos, sarua aing gitu harti. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji tinumuji urang sami-sami aturkeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Salawat wa salam ay makrunan bitazim. Mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada pemimpin besar umat Islam, penghibur dikala duka, pengobat dikala luka, yang senantiasa membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, anu nyandak umatnya dari zaman kontak menuju zaman Toyota, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilapkan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lukalintan puji syukur yang dihormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan, khususan sahibul wilayah, ketua DKM pula beserta staf jajarannya, khususan para imam, para kiai anu mimpin ieu mushola al hidayah. Mudah-mudahan sadaya dari paroskeun isuan aku Allah Subhanahu wa taala, amin. Oke, teilah para bapak, para tamu undangan, para pemuda, santriawan wa santriawati, wa khususan ibu-ibu, ayah, ibu-ibu ayah. Siap ibu ngaji nepi ka subuh? Siap? Ibu-ibu masih apa Bu? Tentang saya percaya istri ibu-ibu ini adalah merupakan ahli ngawadul, ahli ngaji. Emang ibu siap sampai subuh siap? Oke, terhilap khususan Qari Ustaz Muhammad Ali Tahir, beliau asli dari Bogor. Mudah-mudahan panjang umur,
santri pertama isim kuring generasi ketiga di Pondok Pesantren Darul Mubalighim. Mudah-mudahan beliau senantiasa memiliki ilmu yang banyak, berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakan santri uing sing saloleh solehah. Santri teh aya 400, mudah-mudahan sing saloleh solehah. Dikurangi 370. Tinggal sabaraha urang teh. Bukan hese nyangan santri akhir zaman mah, betul tidak? Mudah-mudahan hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya kampung melahirkan generasi-generasi santri yang berprestasi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali gue disimkuring dihormati wa khususan para panitia. Sebab tanpa perjuangan panitia, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, ya peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepertinya sulit untuk senantiasa tercapai. Makanya orang doakan para panitia, mudah-mudahan dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Para donatur aya nu mere jeung acara rajaban di kampung ieu nu mere 1 juta aya. Aya apa? Allah cenah tuh. Bapak-bapak mah aya, ibu-ibu mah Allah. Kira-kira nu dipercaya bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak, tadi ke ibu-ibu mah ngawaduh. Aya nu mere 1 juta aya? 10 juta? 500 ribu? Nu mere cepan? Nu mere goceng? Rada rame ketamanya. Nu teu mere aya? Tapi omongkeun. Mudah-mudahan tahun harap sing mere, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini para donatur, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatna ku panitia cenah Ustaz di kampung kami di Masjid Al Hidayah bade ngalaksanakeun acara memperingati Isra Mi'raj. Kebetulan panitia di antawisna kawakilan panitia rupi nama Haji Bahar. Saha nama? Haji Bahar ya, Pak Haji Bahar ya. Pak Ustaz cenah hoyong didongkapan insyaallah. Mudah-mudahan panjang yuswa. Peringatan acara naon? Acaranya peringatan Isra Mi'raj. Lamun ningali kana kalimat peringatan itu adalah merupakan dasar katana, asal katana ingat. Terus ya. Makanya ayat peringatan diawali diakhiri an peringatan. Lamun dina bahasa Arab disebut dengan masdar. Mana ayam na'u munuhu. Ayat santri tidak ayat. Doroba yadribu. Benar. Fataha yaftahu. Mana ayam na'u munuhu. Bapak-bapak resep nubunuhu man'an. Jadi masdar para jamaah. Zakaro yudzakiru tazkirah. Zakaro mengingatkan, tazkiran peringatan. Kenapa ada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Intinya supaya warga masyarakat khususan Masjid Musalla Al Hidayah senantiasa ingat kewajiban Gusti Allah Subhanahu wa taala salat. Acan sing dari hari biasana lamun pengajian di Al Hidayah di musala pinuhna model kieu teh. Nah geuning ayeuna mah rame. Aya wudu. Keuna geus biasa aya wudu mah, betul tidak? Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu orang dia, para santri nu aya di dieu, isim kuring boga santri saminggu memeh datang mulut, saminggu memeh datang rojaban, geus ngalagu. Hayang jomet, hayang jomet. Apa eta? Muludan lila kene, rajaban komo deui, nuju bulan awan urana, anu mani, geuleuh hayang jomet. Met kita tuh hayang jomet. Hayang kebenaran naon. Insyaallah jeung dituang bakal jadi kaduangan barokah. Amin ya Allah ya rabbal. Peringatan
Mudah-mudahan sholat oge sarua kompakna cara rajaban kieu. Lamun datang waktu subuh ieu mampu sholat al-hidayah badag teuing leutik teuing. Badag teuing ai jelema kamarana nu masianana. Ulah ieu malam tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj nu dicaritakeun salat kewajiban salat datang adzan subuh as-salatu khairum minan naum salakina macana 2 3 di tema ku pamajikanana kabeneran ditohanan ngilu-ngilu hafal kira-kira maju moal rongkokol kalamo hari ngagaroan nyamit-amit pikir-pikir siapa yang ngaku umat Islam rajaban tiap ajaran tahun tapi sholat masih kena tidak ada perubahan. Mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam musholat al-hidayah semakin kompak berjamaah. Amin kita siap ngaji siap penting teu ngaji penting kena ngaji penting kena ngejong penting kena ngaji jam saha ngaji pek teh disuguhan dahar ku balik gunung moal san ngomong gunung sia sudon teuing moal leuwih mabalik we ka imah sugan we di imah nu jadi pamajikan teh nyangu pas bogakeun deuk ka dapur aya dina mejikom jero mejikom sanguman hanya kate dicolokkeun tiis ningali sayur dina panci dikuka tiis keneh wae deui asup ka jero ayeuna kamar da mawa amplop alhamdulillah si horeng ieu aya nu hadeut aya heula we maksud nama kopi meureun geus dipangjuhkeun kopi naon nu hadeut teh Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya adalah mengingatkan setiap warga masyarakat muslimin wal muslimat untuk senantiasa ingat akan kewajiban sholatnya. Ulah ngaku wahai anak muda, ayo budak marah di dia. Budak marah, tolong dong bantu saya saudara sekalian. Siap? Siap ngaji? Nah gitu, siap sholat. Siap sholat subuh berjamaah. Siap kaburangan. Kaburangan jadi lu siap. Ayo kadang saya nyoba kajian HP jam 3 jam 4 kuat kadangnya ada subuh berat ini ke masjid musola al-hidayah berjamaah betul tidak? Setuju tidak? Hidup anak muda. So ngaji yes itu soal bantuan ngaji berjamaah bagus narkoba yes narkoba bala-bala oke bagus nutrisari oke intisari ayah di dia budak orang sok mabok ayah apa ayah wae di dia mah insyaallah di dia mati ayah alhamdulillah saya mengaku merenya intisari jablay ayo ngomong yes sama budak jablay nah gitu atuh janda ada diwakilan ke ibu-ibu oke. Mengingatkan seluruh umat Islam untuk semangat dalam berjamaah sholat nulima waktu. Tadi saya dengar ada sambutan daripada santri atau ustaz menceritakan tentang pentingnya sholat. Sholat itu adalah merupakan salah satu hadiah istimewa yang senantiasa Allah berikan untuk siapa? Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi perintah istimewa, anugerah istimewa untuk Nabi Muhammad dan umatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan nyaeta Isra sareng Mi'raj. Kudu percaya dan seyakin-yakinnya sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Lamun jalma geus percaya karena peristiwa Isra Mi'raj sama dengan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Kalau jalmi teu percaya karena Al-Qur'an sarua eta jalmi murtad keluar tina Islam. Percaya peristiwa Isra Mi'raj. Percaya dina surah naon? Benar, benar naon?
daripada tuh bisa ngejawab. Pan ayeuna mah budak teh baju langung, kalau teh zaman kemarin mah bener teh mana jadi guru tadi tanya aku guru, surah Al-Isra dina surah naon? Naon jawabna? Kamu nanya. Bertanya-tanya. Ya maksud. Ini dia mah palalinter alhamdulillahirabbil surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله Subhana maha suci Allah. Ieu aya kalimat maha suci maha suci Allah. Ulama memberikan pemahaman, ulama ahli tafsir memberikan interpretasi, masihan mafhum pemahaman ka urang kalimat subhana anu hartosna maha suci Allah, maha agung Allah, maha agung Allah, maha besar Allah, maha mulia Allah, maha Allah itu maha segala-galanya. Allahu akbar. Allahu akbar. So, maha naon? Allah maha. Maha. Allah maha. Allah maha. Allah maha kasih sayang. Allah maha pemberi rahman rahim. Sehingga musabab rahmat Allah kurang hadir di ya haflah mubarakah. Alhamdulillahirabbil ya nuboga hutang ieu nu hadir aya nu loba duit salakina teu balik-balik pantoyim aya didoakeun nu boga hutang balik di dieu sing kabayar sing tarik amin abo tah bopang tarik nasian nu gede hutangna. Mudah-mudahan sing bebas tina hutang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Maha besar Allah, maha suci Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah. Allah adalah segala-galanya. Maha besar Allah. Subhanalladzi asra. Allah terus berjalankeun hamba saha junjunan urang sadayana Nabi anu pangmulyana salam mancak marcapada Nabi anu nyanda umatna tina zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah ya habibana wa nabiyyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamana Rasul di Isra jeung Mi'rajkeun ku Allah minal Masjidil Haram. Berangkat starting point Rasul mau ningali dina ilmu balaghah, ningali dina analisa semantik, diawali kalimat min, ieu teh min tuduh kana lil ibtida, ngawitan Kangjeng Rasul angkat ngalaksanakeun nyaeta naon? Perjalanan di Isra jeung di Mi'raj teh minal Masjidil Haram. Di mana? Di Masjidil Haram. Apal bapak-bapak Masjidil Haram paling mana? Apal teu? Ibu-ibu apa coba? Ulah mana Masjidil Haram? Hoyong sadayana nu hadir kabeh tiasa umroh, hoyong tiasa haji, hoyong tiasa ke Mekah, geus daftar can. Sanu rek mawa. Uing nu daftar 3 tahun yang lalu asbabna corona, hakikatna Allah kacan angkat. Lebih bade angkat ayeuna ka 13 Februari. Insyaallah mun emot mudah-mudahan emot puji simkuring disalamkeun kitu payeuna maung Kanjeng Rasul. Nya salam di warga masyarakat jamaah mushola al-hidayah insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal amin. Pak Ustaz Nabi mengatos wiridan hayang naik ka tanah suci geuning candi jabah wae engke mah kali-kali maca waqiahna wiridanana tengah penting bari ayeuna nyekelan kapur plus ayeuna bor atana triplek leutik tulisan dina eta triplek dijual. Beda sholat subuh bawa ke tengah sawah tancapkeun dina sawah ini moal. Ini moal. Sawahna aya nu meuli ngadaftar berangkat. Amin. Ya Allah ya Rabbal labbaik Allahumma
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Anu ngaos eta kakuping ayeuna ku malaikat, insyaallah suatu saat nanti bakal aya panggilan ti Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Rasul para jamaah diisrakeun stadnya di Masjidil Haram. Nuju naon cenah Kanjeng Rasul di Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rasul nuju lalasan. Alasan dikawal Kanjeng Rasul kupangan sareng sepupuna nyata saha paman Rasul Sayyidina Hamzah sareng Ja'far bin Abdul Muthalib. Sajana Sayyidina Hamzah nu kadua Sayyidina Ja'far Shadiq Ja'far bin Abdul bin Abi Thalib. Direncangan kedua sahabat Rasul, bobok Rasul. Tidak lama kemudian tiba-tiba dongkap malaikat Jibril alaihissalam. Badai naon cenah malaikat Jibril dongkap pada jamaah rahimakumullah. Seorang malaikat Jibril sareng malaikat Mikail dongkap dengan tujuan untuk membawa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara ka mana Kanjeng Rasul di ayeuna sake dengan ayeuna Hijri Ismail Kanjeng Rasul dicanak nyaeta kana sisina tempat sumur Jam-Jam. Dicanak ka pinggirna sumur Jam-Jam. Saatos sampai ayeuna Rasulullah catat ka sumur Jam-Jam, dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dimimiti ayeuna tenggorokan nepi ka ujung ayeuna patuangan Kanjeng Rasul. Rasul pupus henteu. Rasul maot henteu. Lamun urang dibelah dada maot moal. Kunaon Rasul make teh pupus? Kunaon Rasul make teh pupus? Lain can waktu na mukjizat ti Gusti Allah subhanahu. Mukjizat ti Allah, tidak ada darah setetes pun dibelah dada Rasul, dikaluarkeun mana Kanjeng Rasul, diwasuh ku cai Jam-Jam. Eta cai Jam-Jam diwadahan tina wadah emas nu didatangkeun di surga dicana usaha na ku dicana ayeuna ku malaikat Mikail. Diwasuh Kanjeng Rasul manahna dibersihan, kotor sanes manah Rasul tidak sama sekali. Manah Rasul bersih. Setelah Rasul ayeuna bersih dibersihan deui pada saat itu usaha nyata ku malaikat Jibril alaihi salam. Satos bersih teras ayeuna dieusian eta manah Kanjeng Rasul kahiji dieusian ku kaimanan pan, nu kadua dieusian ku ilmu, nu katilu dieusian nyata ku hikmah, nu kaopat dieusian ayeuna ku sifat hilim, ku kayakinan dilebetkeun kana manah Kanjeng Rasul ku malaikat Jibril atas perintah Allah subhanahu Nah kenapa Ustaz makin bergunawan Kanjeng Rasul dibersihan tos bersih supados lebih bersih sebab Rasul badai ayeuna nepangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul badai Isra, Rasul badai Mi'raj, Rasul badai patepang sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu teh pelajaran jang urang. Lamun orang arek sholat wayahna kudu babarasi sholat. Boga hadas gede adus heula mucan wudu heula bajuna kotor. Ieu mah baju ayeuna lobana cisan ciki dipake sholat sah teu sholat. Sah teu? Yang awak ayeuna geus sari jeung pamajikan can adus langsung wudu sholat sah teu sholat. Makana urang ge kudu babarasi. Nya cekap cenah ku wudu teh cekap ku adus teh cekap. Sebab Rasul dia tadi ketika rek mayunan Allah sajabi dibersihan ayeunanya secara jasadna termasuk qalbuna dibersihan Kanjeng Rasul nyata ku kaimanan. Urang ge sami mun urang rek salat 5 waktu, rek salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, memeh urang ayeuna migawe salat teh ini heula ka majelis ilmu, eusian heula ilmu tentang salat, meh salatna ditarima ku Gusti Allah subhanahu. Mantap ngaji oge penting, hijau oge penting. So ngaji getol antara usaha teu hijau lapar moal lapar hijau getol
ini isu paling penting usaha antara ngaji sasar. Ayo dulu parang ngaji marang ijo oge modar geus sia tuh. Aya di dieu jelema nu tara salat aya. Aya Allah. Aya teh aya. Aya di dieu ibu-ibu nu tara ngundangkeun jadi salakina lamun datang waktu subuh. Aya Allah. Masuk diundangkeun salakina lamun datang waktu subuh. Dicium ditajong. Dicium ditajong. Ditajong. Salat minggu sore pulang lain gitu cara nanya ke salaki mah dicium. Kira-kira salakina ini ke masjid hudang dulu hudang nuhana kajadian tungtung nama hudang we budak oge ningali bapana tadi calana reueuskeun ceuk kata budak aya juing bapak langsung loncat ke calana acan mana jam duingna bapak tuyul duing eueuh padahal bapak nanti di calana menggahkan cara dengan kasih sayang ya ayo bangun sayang kira-kira bukan masalah mohon Rasul berpesan, Rasul beramanah. Khairun nisa imratun tu'inu zawjah alal akhirah. Perempuan the best woman. You know who is the best woman? Yes? What do you belong? What do you belong, Pak Haji? Cek Pak Haji, I'm listening to the jurus. Oh, eta we Pak Haji. Siapa perempuan yang terbaik? Perempuan yang akan senantiasa bersama Siti Aisyah, Siti Khadijah, perempuan-perempuan yang akan menjadi penghuni surga. Awewe ke waktu di alam dunia salakina sare daek nahu salat wana daek nahu daek ngelingan naon lo tidak naon ngelingan teh usaha sholat. Tapi kalau usaha, bapak buruan, kebenaran. Makanya penumpang kayak dia makan lomba, kebenaran salah kita tukang bawa angkot yang ojek, jadi elingan karena sholat ayah di dewan kawin gitu ayah wahainya di diomanya. Makanya supaya caroge getol ngajinya, getol berjamaah, rajin ibadah. Kuncinya daya sana siji salah ikulu minang diberi semangat sama orang susu. Diberi susu, atau diberi susu SGM ribu, pokoknya ngagantel baik ngaji, nah udah usah dari susu SGM teh, susu gantung manis. Dia bapak-bapak ada kita, sudah tenaranya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kita cukup hukum sholat ya. Dan cakap bulu hungkul, dan cakap buat hungkul, kesian kaji gunawan. Ku iman jelas, benar sana? Ku iman, kesian ku iman, Rasul. Mana nanti kesian ku iman? Nukan dua, kesian ku ilmu, iman gesboga, percaya ke Allah, percaya ke Rasul. Maka kesian ku ilmu. Kenapa demikian? Sebab sahur Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau menjalma an sholat beda-beda. Ayat jalma anu sholat nantinya tamu parridun li syurutiha wa arkaniha muaqabun fil akhirah. Sokan dua nanti sorana wing mengerada kuat 2 3. Allah kata muparridun li syurutiha wa Naubillah subhanahu. Jadi ada golongan zaman sholat tepat, sholat nak lalaworan karena syarat jeung rukuna. Syarat nak dipake rukuna oge. Syarat rukun dipake dina sholat. No. Muaqabun bil akhirah. Jarang nu kitu sholat nak bakal disiksa ku Allah di akhirat saur Imam Ghazali dina Ihya. Kenapa demikian? Karena kalau orang syarat yang rukun dina sholat
nangtungna teu bener, takbirna teu geucereug, sujudna teu geucereug, takbiratul ihramna teu leres. Kade nentak pentingna ngaji. Ena akhir zamannya beusi urang ayeuna kacebak ku akhir zaman. Naon banyak akhir zaman? Loba naon? Lobaran randa. Loba naon? Loba randa. Cek sebab ngaku. Loba randa di loba. Kebayar randa oge yang penting guna ngarayo ngaji gitu. Loba randa jawab guna. Ngarayo ngaji. Rancau kehidupan. Ada Pak, diajak ngaji hese, diajak sholat hese, loba ranjau kehidupan nyata hubud dunia wa qariyatul akhirat. Ranjau kehidupan anak mereka lebih suka cinta dunia daripada kehidupan akhirat. Di mana pembahasan rukun sholat jeung syarat sholat dibahas? Di pengajian. Aya bingonan, aya bingonan di dieu aya. Malem naon? Pinu ku jelema, pinu ku karpet. Pinu ku karpet. Aya nu setina kamarana tuh. Kamarana kaiji jalma nu sholat tapi disiksa ku Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Cilaka neraka wel pikeun jalma anu tukang salat tapi salatna nyaeta anu sahun, salatna anu sahun. Dina tafsir Syekh Ali As-Sabuni dina kitab Soqatul Tafsir nu dimaksud ayeuna sahun nyaeta ninggalkeun kana syarat jeung rukunna salat. Mudah-mudahan barokahna peringatan di surah Mi'raj pengajian sing pinu. Amin. Caca-caca nu salat ayeuna geus diancam ku Allah disiksa komo nu tara. Mudah-mudahan nu tara salat sing daek salat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua aya golongan jalma naon? Nu kadua muhafizun li syurutiha wa arkaniha walakin la yakhsha. Nu kadua aya golongan jalma teh jalma anu ngajaga kana syarat jeung rukunna salat. Syaratna bener nya, rukunna leres, tapi la yakhsha. Awaknya hareup ayeuna ka kiblat tapi hate ayeuna di imah. Hate di sawah, hate di kebon, hate ayeuna di jalan, hate ayeuna nya ka mana meuni jiga lalai. Sok aya nu kitu salat aya. Sok aya. Barudak pemuda lamun keur salat inget kana salat, inget kana main bola. Duanana aya nu salat banyak kebenaran pas salatnya meureun di tukang baris kadua garuk majojar make sarung alalus manehna make sarung putur. Allahu akbar. Hatena pernah mamadad ka Allah ningali nu make BHS. Eta mah alus sarung BHS nya urang atuh kabur di kaya lagi. Belah dia mah wadi muat, belah dia mah gajah dulu kali urang geuning gajah depleng. Hate geger nyam aya begitu aya. Ibu-ibu sok itu tara. Hese teh salat khusyuk. Hese teh diajar, belajar karena Allah menilai air hambana nyaeta saja dina gerakan salatna syarat jeung rukun tapi kausyuan ayeuna diperhitungkeun di hadapan Allah. Makana ieu jalma golongan kadua salatna meunang pahala ti Gusti Allah ngan pahalana kan ngitung-ngitung kadar kana kausyuanana. Ya ese ieu teh hate teh urang mah loba keneh kana naon? Hate teh qalbu keur salat teh loba keneh inget kana naon? Kana dunya. Padahal salat adalah mahallul munajat. Saur Syekh Ibnu Athaillah dina kitab isyaraan aya dina kitab Iqadul Himam naon fungsi daripada salat itu. Saur Syekh Ibnu Athaillah salat teh mahallul munajat
tempat ngobrol na urang jeung Allah, dialog urang jeung Allah, curhat urang ka Allah lewat naon? Lewat bacaan-bacaan urang teh ieu teh keur curhat ka Allah, keur ngadoa ka Allah, keur berbisik ka Allah, keur munajat ka Allah. Bagaimana Allah bakal narima curhatan urang, ayeuna dialog urang, obrolan urang, kahayang urang, sementara ada salat lagi terkhusyuk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Biasakeun diajarnya saur mama khair mah memang urang salat teh disiapkeun heula. Kahiji lamun urang capek gawe tong langsung salat, reureukeun kacapena men urang keur waktu salat teh inget kana pagawean. Ya, nu kadua benerkeun wuduna, nu katilu saekeun ayeuna anggeanana. Ulah dia mah keur salat make kaos oblong bari loba tulisan. Sok aya nu aya. Pak Ustaz cenah wae deui teu naon, ngan bisa jadi sok aja ngagabung kana usaha salat batur, bener teh? Allahu Akbar cek imam walaqallin. Kabeneran tulisan ayeuna naon ekstra jos. Oh, batur mah ami mah ekstra jos. Aduh, sebab nu dibacana tulisan dina kaos. Makanya disunnahkeun sa Rasul dina mungkin keur waktu salat supaya nambah khusyuan, pandangan panglihatan urang tingalikeun kana tempat pansujudan. Ieu mah pandai teu saeutik loba jelema salat, ongkos salatna yang berharga di hadapan Allah, salatna yang ditampi ku Allah, tapi panangan socakna ayeuna kaditu kadieu luang ieu kaditu kadieu, bener teh nya? Supaya salat bismillahirrahmanirrahim. Kamana cacat hidung tehnya ayeuna mah biasa nama sok aya kuing dihitung langeuh hidung dina hate gegarenya ngitung cacak. Kenapa? Karena pandangannya tidak menuju kepada tempat sujud. Sunnah sa Rasul lamun urang aya khusyuk dina salat teh aya sanes naon cenah pandangan urang menuju ke tempat sujud. Mudah-mudahan ke salat urang disaekeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aya deui tingkatan yang paling tinggi, singkat we. Nu kalima tingkatan anu paling tinggi muhafizun li syurutiha. Nya jalma ngaraksa kana salatna, ngaraksa kana syaratna bener. Aya ngaraksa ayeuna kana naon? Pasunatanana, ngaraksa kana rukuna bener. Syarat sana salatna leres termasuk kita ikun aina laddat al-munajat, eta jalma keur salat merasakan menikmati lezatnya munajat di bainan Allah Subhanahu wa taala. Ieu makom saha nu salat model kieu? Haji Bahar makom saha? Haji Bahar salat kitu teu. Nya, kitu teu. Harares di dieu bapak-bapak keur deui salat tarawih. Salat tarawih. Pemuda resep keneh imam nu sagedeung, resep keneh imam anu lila. Nusa gedeng, nulilan nusa gedeng. Ketika dipesan imam teh imam bayangannya tong lila teuing, oh nyantai we urang singkat padanya. Ai teh saking jelas, saking ayeuna meureun inget kana pesanan jamaah budak ora kita gancang ai teh pabulin maca suratna teh. Dibaca surahna surah kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bolak-balik ke beres-beres dari titah gancang teu. Makana kok gancang teh untuk ditunang aya nu ngadeujan. Beres aku diteruskan ku imam bari salah deh. Lakum dinukum waladhdallin. Amin. Bubar kabeh salatna seserian. Ya makana mudah-mudahan dia panjang umurnya amin. Sakedap deui bulan Ramadan. Sakedap deui bulan Ramadan. Siapkan hati kita, siapkan ilmu kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Insya Ustaz, ya. Apakah setiap amal manusia ayeuna nu senantiasa dipijawe ku jalma di alam dunia akan senantiasa diterima Allah? Rasul mah tembus ngalaksanakeun Isra Mi'raj teh. Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa
naik ka langit kahiji. Make naon Rasul naikna dina riwayat ngangge Mi'raj. Naon ari Mi'raj? Mi'raj teh isim ala fi'il Madinah aroja teh naik. Mi'raj alat yang naik aya nama tangga. Samakah tangga ayeuna Mi'rajna Rasul? Tangga nu diami ku Rasul pikeun naik ka langit jeung tangga nu dipake ku tukang bas? Jelas tidak sama. Tangga nu diami ku Rasul ayeuna tina emas berteteskan ayeuna intan binuri para jamaah. Di mana bijiana? Di langit atas izin Allah bicara tangga. Ketika Rasul saatos ngalaksanakeun salat berjamaah sareng ayeuna para malaikat bagi nabi-nabi yang sebelumnya di Baitul Muqaddas di Palestina teh. Beres Rasul salat di Baitul Muqaddas di Palestina, Rasul naik ke langit kahiji, tembus Rasul disambut ayeuna ku saku nabi pertama, nabi kedua, nabi ketiga, sampai nabi terakhir nyata kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Didinya Rasul naik deui Rasul di ayeuna langit ka-7, Rasul naik ke tangga nu ka-8 sabeleh riwayat tangga aya 10. Naik ka mana? Ka Sidratil Muntaha, tangga anu ka-8. Di Sidratil Muntaha naik sampai Rasul katakan sareng Allah Subhanahu wa taala. Rasul menuju perjalanan ayeuna Isra, Rasul ditinggalikeun gambaran-gambaran kehidupan anu terjadi di alam dunia jeung bakal kapanggih ke akibatna di akhirat. Naon cenah kapan aku Rasul? Rasul kahiji pedak jeung jin Ibrit. Saha? Ditarik Rasul tetap jeung jin Ibrit. Rek naon jin Ibrit? Mencegah perjalanan Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegat Rasul, dibalik Rasul diselamatkan atas izin Allah, diberi kalimat nyata tahus Isra teh, dibacakan tahus Isra langsung kadulu nu ngaranna kata jin Ibrit pada saat itu pula ieu gambaran yang kurang kana kahadian masuk loba gogo sok loba ujian. Semakin banyak ujian, semakin ayeuna keimanan kurang tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diuji, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim diuji ku Allah. Nabi Ibrahim ujianana, Nabi Ibrahim dibeuleum ku Raja Namrus. Tapi Nabi Ibrahim selamat sebab yakin lamun ayeuna nulungan kana agama Allah, pasti Allah akan senantiasa menolong kita ketika dalam keadaan sulit. Nabi Ibrahim dibeuleumnya. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sasarangan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sasarangan. Hasbiyallah. Ini ayat boleh hutang ayat Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayat budak orang ucap boga pamajikan ayat. Ayat budak orang ucumro ayat 1, 2, 3 kahayangna kurang pedas 1, 2, 3 kira-kira menang mual apa beda menang mual hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bapak-bapak menang kesulitan bohong bayang elingan Pak saur Pak Ustaz. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam diujinya salah satu ujian Raja Namrus, dibelem ke Raja Namrus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wungkul Allah anu nyukupkeun kana pertolongan bikin abdi. Teu aya ayeuna nu bisa nulungan kecuali Allah. Langsung Allah marentahkeun kana seuneu, ya narukuni bardaw wa salaman ala. Langsung eta seuneu tina panas jadi tiis aya seuneu nama aya teu bareng ngan ayeuna sifat seuneu nu beuleuh nu duduk
diangkat ku Allah dia disebut mukjizat ya. Ada tong dicoba-coba dipraktekkeun ibu-ibu bapak-bapak pemuda ngabeuleuh maneh. Ngabeuleuh ayeuna maneh pek bari maca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kira-kira terang moal. Insyaallah untung. Betul tidak? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus diuji ku Allah. Kan biasana jelema diuji ku Allah maksud naik derajat. Nah, urang ge sami dalam ibadah pasti banyak ujiannya. Nah, ujianna syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Hese urangnya ngalengkah berjamaah bener. Lamun digoda ku syaitan tapi lamun urang kuat keimanan ka Gusti Allah, insyaallah babari ini salat berjamaah insyaallah. Aya sok adan di aya sok adan aya udah mora aki-aki udah mora adan subuh teh siap. Ulah aki-aki dari coba jangan opat lagi dan subuh salima as-salatu khairum minan naum. Udah orang nu ada kebenaran di pinggir masjid aya bapak-bapak boga parawan dari budaknya dari ngomong kiri nalawang pantau tarik jabri sahat nu terbunga mun boga minantu getol ibadah. Siapa yang tidak suka boga minantu anu getol salat subuh berjamaah? Ustaz geuning salat subuh mah beda jeung salat nu sekian laras. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena salat subuh mah salat disaksikan ku para malaikat. Lamun jalma hirup dalam dunia ngadenge suara adzan teu salat subuh eta jalma sarua jeung teu mensyukuri nikmat datang ngabeuran saur ayeuna Syekh Muhammad. Mantap aya salat subuh, kunaon cenah Ustaz salat subuh mah kur 2 rakaat? Kusabab salat pembuka. Biasana nu ngaranna pembuka mah sok saeutik, pembuka mah cai buah ngaradar makanan pembuka. Salat pun demikian. Beda dengan salat lohor 4 rakaat. Namun jalma salat lohor istiqomah maka sarua jelema reuman ayeuna seueur neraka jahanam. Amin. Salat asar, setiap doa jalma di salat asar bakal dikabul ku Allah. Bahkan saul ulama lamun aya jalma nyepelekeun salat asar tandang eta jalma maotna bakal suul khotimah. Naudzu aya nu sok ninggalkeun salat asar aya. Datang waktu maghrib 3 rakaat. Kunaon maka datang waktu maghrib 3 rakaat? Ieu adalah merupakan salat ayeuna menyambut datangnya waktu malam. Salat Isya, salat perpisahan urang jeung Allah. Sebab dina salat Isya teu aya deui kecuali salat sunat. Papangih urang jeung waktu subuh lamun eta ge teu kabeuranan. Benar tak? Betul tidak? Makanya orang-orang yang hatinya rindu kepada masjid Pak dimuliakan Allah. Ketika Rasul sampai di arsy, Rasul ningali aya cahaya kagebutan. Ruas Rasul aya cahaya di arsy Pak. Ditaros ku Rasul. Anda malaikat bukan. Anjeun nabi sanes di antara 25 nabi dan rasul atau 124.000 nabi bukan. Siapa Anda? Anjeun kalintang dimuliakan ku Allah, anjeun aya di arsy, bahkan kau bercahaya dengan cahaya ilahi. Dijawab ku manehna kaula nya eta golongan jalma nu kenging kamuliaan ku Allah kusabab kaula keur waktu di alam dunia kahiji qalbu mu'allaqun bil masajid, qalbi mu'allaqun bil masajid. Hate kaula senantiasa rindu ka masjid. Teu kaok maneh ada, memeh ada geus aya di masjid. Subhan. Dia lamun datang waktu subuh pek adan. Kira-kira muadzin mental apa juga luluh adan? Mental apa juga luluh? Kumaha luluh gini kesedot. Qur'anan bi al-hidayah nuhun wadin geus adan kuing kita tadi hayang salat subuh berjamaah. Alhamdulillah ya rabbil mudah-mudahan amin. Man aya deui Pak di mushola Pak eta adan muadzin Allahu akbar Allahu akbar adan beres ditinggali ka tukang gawe keneh nu datang
datang surga dari komakan mendaratan. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Beres komat tinggal ikat tukang eueuh keneh nu datang tunggu sholat sorangan eta nu adan eta jadi imam eta mamung nage mamung nage eta ujang mamungan ayeuna sholat sorangan Pak beres sholat beres wiridan kasarean maklum waktu subuh ayeuna hawa dingin alangkah sedapnya apalagi di kampung ini luar biasa sejuk pisan beda jeung barudak panas di rumah tiris alhamdulillah sare deui di masjid udang-udang jam salaman di subuh ningali mie burung kene teuing luluh teuing teh eling teh naon eta jam salaman di subuh adan deui Allahu akbar kira-kira warga daratan moal rek salat rek nyake nu adan dicarikan eta nu adan Aisyah maneh ngerakeun lemur, ngerakeun kampung, ngerakeun kiai, ngerakeun AKM, jam salaman isuk sia adan salat naon dicarekan beak-beak dibalikeun ku Adam maneh sia leuwih goblok mah naon kana tadi buing adan subuh teu datang di komatan teu datang ayeuna jam salaman isuk buing adan make badarana ngaleuleuk we heunya are-are balawi insyaallah di dieu mah moal kitu moal bade tobat bade urang sasarangan yuk mudah-mudahan urang niatkeun ti ayeuna Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin qaddu ma'alakum bil masajid makanya peran ibu penting kok karena ekonomi ini akan mudah terangkat apabila ibu-ibu punya suami yang sholat berjamaah. Kok bisa begitu Ustaz? Kan Syekh Ibnu Athaillah yang ngasih tahu ijtihaduka bima duminaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alam timasil basirah tong sieun tong repan urusan dahar teu teu jeung lelok dan tong sieun urusan dunia wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha kegermetan waya di alam dunia rek nu berakal tidak berakal akilun aw ghair akil semuanya rezekinya dijamin ku Allah ya tong sieun asal syarat urang kudu ngahambakeun dirina secara totalitas ka Gusti Allah tong dipilihan ibadah ai maghrib 3 baris sabarana Isya 2 baris subuh 2an ngajajar baris kira-kira opat teh gitu opat teh aya nu leuwih parah aki-aki sorangan subuh ge sorangan untung we jadi dingin teh pojokna ngabugahkeun nenek incuna udang aki siap tadi anu salat di masjid jabah poe jabah sorangan karnya geus aya nyekek nyuri wayana cenah tuturkeun eta incuna nurut nya kasih mana ini kan dari kuliah cenah duit kali di masjid salat subuh jeung siap berjamaah ini ka masjid pas waktu rakaat kedua aya kunut siap ingat pohon deui maca kunut da manu boy teh apaleun ditu aya budak leutik pas rek ayeuna sujud dielingan ku incuna kumaha teh tadi dasar borangan siapina luncat kana janela aya kunti ai samarna kunti padahal kunuan pan biasa nama beda teh salat berjamaah jeung salat sorangan beda saudara sekalian makanya 70 keutamaan dina kitab Ulumuddin Imam Ghazali jalma nu tukang salat berjamaah subhanallah opat orang kompak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar luar biasa subhanallah 70 kautamaan jalma nu tukang salat berjamaah naon diantaranisna jaminan rezeki aya dina eta jalma jaminan rezeki aya dina panangan Allah aya dina kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tong sieun mun diumpamakeun mah santri aya di rumah santren aya rumah santren aya geus teu ka hati kuing aya di logikakeun aya oh
ari santri pikiran ayeuna duit juga. Santri pikiran bakal tetap santri mah disebut tadi mah tajrid. Santri mah cukup ku ibadah, ngaji, sholat. Santri punya ibadah gitu, ngaji, sholat. Santri ya, kunaon? Karena santri ayeuna geus aya nu ngajamin. Siapa yang menjamin rezekimu? Syariatna menjadi inung bapa urang, dikiriman ku inung bapa urang. Gede leutikna tergantung rasa syukurna eta santri ka Gusti Allah jeung ka inung bapana. Kan kitu terus. Cukup santri mah waktu ngaji, waktu sholat, ngantong sekali-kali dikiriman diberi duit, lamun kanyahoan eta budakna di pesantren waktu sholat, waktu ngaji. Kunaon? Tidak menjalankan peraturan agama, tidak menjalankan aturan pesantren jeung ayeuna aturan menjadi kolotna jeung amanat menjadi kolotna. Kitu oge ka Gusti Allah. Tong coba-coba minta hayang dunia loba. Di dieu aya nu hayang beunghar aya. Ya Allah, coba sasan yang benar, ayo yang benar. Senang kena jelma benar, senang kena jelma balansa. Senang kena benar balansa, bu. Du balansa, atau didoakan mudah-mudahan orang dia balansa. Senang benar balansa. Du benar, tuh di Cianjur juga ayam benar di mana tilu tingkat. Ayam ini, ayam gempok, udah mau. Tuh di Cianjur kayak gimana tina naon tina bili tina aya gini berkikewan kayak menimbul dina kasus eta menimbul har balansa tuh menimbul mahar cenah si Haji menimbul har bari salaman amin ya Allah ya Rabbal mun hayang dicukup ku Allah maka tong naledorkeun ngalalorakeun aturan Allah waktu sholat waktu kiai ayeuna ngawurukan ngaji di monan hadir. Siap? Ayo ibu ngajak bapak rumah cara rinci. Siap ngaji? Siap berjamaah? Siap mingguan? Siap diundangkan ke pemajikan? Alhamdulillah. Siap? Kudu siap. Ustaz cenah abdi mah tunuh cenah hadir ngaji teh. Lamun tunuh teh diharap keur hadir ngaji ngaji di termos jeung kopi di deung taring ngopi. Haram teu? Silakan. Niamat, pede, ngaji menang, ngopi lawas, betul tidak? Ustaz cenah abdi mah tunuh kene ngopi oge, ai tunuh kene carana kitu mah kasusna tong ditinyu pesek hungkul purulukeun kana soca kapalaman. Tunuh kene cenah Ustaz, mun tunuh kene tong dipesek kopina, bukakeun tunuh termos di jerona aya cai kacida panesna, banjurkeun sia kana balang sia. Beri loba alasan hadir ngaji amin. Insyaallah di matayan kitunya alhamdulillah ya rabbil sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Yuk tapi berkah di bulan Rajab. Jalma nu maca sholawat dina bulan Rajab ku Allah bakal diberi nyaeta kalangan Rajab teh ahla min al-asal wa udru min as-sadi wa atyabu min al-misk anu amisna leuwih amis daripada amisna madu leuwih seugit daripada seugit minyak pisin leuwih tinggi bahkan leuwih tinggi daripada cai es. Ketika Rasul Tumaras liman hadaya Jibril untuk siapa ini? Diwarat malaikat Jibril liman shalla alaika bi Rajab bagi mereka yang senantiasa lisannya basah bersolawat di bulan Rajab. Amin. 1, 2, 3. Ayo Bang Haji, bantuan di sini sallallahu ya Pak jelas 1, 2, 3. Sallallahu. Ayo Haji. Gimana? Bapak Haji di dunia alhamdulillah berjaya segala rokahan bering amin. Bapak Jiwa sallallahu wasallam. Alhamdulillah ajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Mari ngalagu rampang dari sholawat dari mana roh bener tak? Insyaallah orang di memuang cara gua kana sholawat ke alhamdulillah. Karena lagu mana itu wajib-wajib aja, sunnah-sunnah aja, betul tidak? Tapi sholawat insyaallah lisannya akan senantiasa basah bersolawat. Kayak dimuliakan yang para jamaah di Boyang Kemagelang nanti bahkan mendapatkan syafaat dari baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaliha wa afiyati abadan wa nuril absari wa diyaiha wa wasallim ajmain. Berkahnya sholawat musibah diangkat, dikabul segala hajat, lahir batin jadi sehat. Amin. Diakui sebagai umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi afiyatin adani wa simaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه اللهم صل وسلم وبارك. Ini sekali deh orang yang dimuliakan di atas ternyata ketika Rasul naros zaman nu hatena akhir waktu di dunia hatena cinta kamas. Yang kedua sahaja nuka dua walisanun zakiran, orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Maka kenapa sholat itu kenapa ibadah yang paling utama? Dina tafsir sawi Syekh Ayna Sawi dimengerkan li'anna sholata jami'atun likulli dzikrin, karena sholat itu mencakup seluruh zikir. Zikir lisan ayat maksudnya dimulai mimiti takbir teh zikir lisan hati kudu diasian hari ayeuna lidah ucapkeun takbir ayeuna dua pandangan diangkat tapi qalbu urang kosong, qalbu urang masih kene loba migawe perbuatan maksiat dengan sombong. Maka kurang aya kalimat zikir takbir Allahu Akbar takbiratul ihram ieu teh nunjukkeun yen sanesuna teu aya nu paling akbar nu paling agung kecuali kebesaran Allah. Urang mah jalmi nu hina tidak berdaya, urang mah hirup dalam dunia jalmi anu pinuh ku dosa. Dunia mah perkara hina, jabatan kecil hina, kekuasaan kecil hina. Tidak ada yang paling besar dan agung kecuali sah Allah Subhanahu. Kita kurang bu, lamun aya jelema salat tapi sombong salatna eta teh can salat, Pak. Mentar dina ayeuna tarekat mah aya salat tarekat, aya salat syariat, salat tarekat, puntennya belajar tarekat ini. Namun ada salat Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada salat ayeuna syariat, salat 5 waktu dijalankeunana, syaratna bener, rukunna bener, salat syariat, waktuna geus ditentukeun. Aya salat tarekat, aya salat tarekat mah eta zikir teh ka Gusti Allah hatena. Teu saeutik lo baca mah salatna salat tapi di luar teh salat. Maksudna kumaha? Salatna salat tapi sombongna teu katulungan. Kabung si anyar beli mobil beli nanya kata tangga, sok aya nu kitu aya. Aya ibu-ibu kabung si kabeli gelang anyar, kata tangga teh teu wau aya. Hadir ka pengajian ngahajarin cenah
Makanya gue kebenaran kokorong anyar. Asa gerahnya cenah ngaji teh biasa pada teu hadang kieu, arek dibuka saleutik dibukakeun kerudungna kayak jereng. Padahal yang ningali kenaon. Kokorong aya kitu aya. Udah bener make gelang anyar teu katingali ku batur mah aja we. Ka dieu ka jero. Jereng. Aya kitu aya. Kebenaran make gini nanggeuna teh katingali. Ih cenah ayeuna tah emok wae cenah sategeuna sacara rangkeuh arek nyambungnya rah 2-3 bantuan. Sombong begitu teh bapak-bapak enak sombong. Tidak boleh. Tong sombong. Sombong jelema sombong ka hiji nyaeta sabab loba harta eta sombong kade. Jadi akibat sombong teh saur Imam Ghazali ku sabab jelema loba harta kadena. Ya, tong sombong ke. Tinggal di Cianjur aja. Jalma garara nu sarua aya nama dina tenda. Jalma garara nu sami jeung biasa. Ya, sebab naon di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, betul tidak? Terus dah, nu kadua sombong teh tukang ibadah kade. Ya, lamun jelema tukang ibadah ngarasa aing iman berjamaah. Nah, ngarasa aing ahli masjid, padahal ayeuna ku Allah ditilih siapa sombong. Ya sombong, ade ditil. Makana urang meme salat teh bersihkeun hati urang tina naon sombong. Aya jelema ayeuna naon nya nu sok nempel teh panyakit teh kajalma nu boga ilmu, kabongsi marasa boga ilmu sombong. Kitu tanya, sombong. Anu bodoh teh digorowan lagi ka dieu sia bodoh. Aduh. Nyeri hate teh bodoh. Turban kali sia bodoh. Aya nu ditu. Terus aya rupa nu menyebabkeun jelema jadi sombong teh kabongsi kasih bodas. Ka dieu sia hideung. Kitu tanya nyeri hate teh mun salah disebut hideung. Nyeri hate teh ka dieu sia. Bener 3 ujur hate ya Mas. Tapi kayak gitu bapak eta teh sombong. Boga ilmu tong sombong, ilmu milik Allah. Ya, sok aya pan jelema jadi kiai sombong. Bari loba kasalahanana bari sombong. Nu kadua, ayeuna harta sombong, ahli ibadah sombong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mantap dina salat aya zikir lisan. Zikir lisan teh cukup lisan diucapkeun, tapi eusikeun kana hatenya, eusikeun zikir urang kana qalbu modal Allahu Akbar. Setiap salat kalimat yang paling sering diucapkan saur ulama nyaeta kabuktian urang diraoskeun nyaeta takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir intiqal namanya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Supaya ulah kaselang ayeunanya elingna urang ka Allah jeung urang teh jelema nu boga naon tidak berdaya. Allah naon dipoeun Allah. Mentakdir salat tundukeun paningali urang, tanamkeun kausyuan jeung katawaduan urang, meh ibadah urang ditampi ku Allah jeung khusyuk urang ayeunanya ngajadi hadir. Amin. Nu kadua naon? Aya gerakan dina salat zikir. Rukuna zikir, sujudna zikir. Nanti ruku kudu bener, sujud kudu bener. Bacaan ruku kudu aya tumaninahna, sujud kudu aya tumaninahna. Naon ari tumaninah teh? Eureun sagedeung di qadri subhanallah. Ulah ieu mah salat tiga macokan jabati macokan jago. Allahu Akbar. Allah assalamualaikum. Soalnya begitu aja. Ini mati ayahnya alhamdulillah ayah lagi hidup di negara Republik Indonesia. Ayah negara naon? Ayah dari negara Cina. Ayah dari jalan mati. Memang sholat jangan dulu duit 10.000 perak dulu lagi. Ya sholat nanti hati nanti jadi karena duit anu lagi. Allahu Akbar. Amanah duit kurang tidak 10.000 asal dia syukur karena dompet tapi memang sholat tadi ayah buka dulu. Allahu Akbar. Jika nanti dicopot pemandingan yang melintasi nanti bebeja. Sami Allahu liman hamidah. Jika nanti kemudian bahwa dipakai meliput caranya tadi kayak duit kurang aja meliput cara tadi mikir maksanya Allah. Allahu Akbar. Nopi KPR sih makanan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai ukuran rajaban. Terus enggak? Sampai cobaan ke Bapak. Yang ke sholat subuh hati orang madep ke mana? Ke Allah. Apa karena dunia? Ke Allah. Apa karena jabatan? Ke Allah. Apa masih karena dijajah rumah dunia? Mantak sahur Rasul. Man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazid illa bu'an. Lamun aya jalma sholat
Utangnya dari menerangkan sholat. Ustaz yang pernah menerangkan udah lepas dia Isra Mi'raj sholat. Buat daripada ayat Isra Mi'raj adalah sholat. Ya mama makan kuing berusi kemana sini terkolah mudah-mudahan hadir biasa ayatnya manfaat amin. Seusul sajaman sholat, tapi sholatna ayatnya kan bisa ngerubah kartu anak-anak. Sholat tapi pelita dekat tulungan kan. Sholat tapi biwirna jika pas ngomong kendatur sampai itu ayat. Sholat pakai budak lede ka batur. Sholat nyaca galangan batur. Sholat mau ngapain? Sholat korupsi nepotisme. Sholat tapi aina masih kena berzina dan yang lainnya. Terus kunaon make begitu lam yasdad illa budan. Sholatna lain ngadeukeutkeun ka Allah. Nu aya sholatna malah jauh jeung Allah. Nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah maparingan hidayah taufik ka urang supaya sekolah urang senantiasa ayeunanya tanawwa ajnasul a'mal li tadawi waridatul ahwal urang sadayananya didorong ku cahaya keimanan di Gusti Allah amin sehingga mudah berbuat kebaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, gerakan sujud kudu bener, ruku kudu leres, saran musanesna. Ahwal al-ahwal aya nami tak rukun dina salat, aya rukun qauli, rukun ucapan, aya rukun fi'li, rukun pagawean, rukun sujud, aya rukun qalbi, bangsa hate niat ya, bangsa hati jaga selama orang sholat ulah nepika orang malengos di Gusti Allah tapi tetap fokus ke Gusti Allah subhanahu ya para jamaah dina hikayat Imam Ghazali dina ihya sagolongan ayeuna malaikat nyana amal hamba dicatat kata amal hamba nya ku malaikat menyana aya malaikat tugas nyana amal ketika sampai ke langit tu hiji ibu-ibu eta amal si hamba dan loba amanah ditolak. Cek eta malaikat penjaga langit ka hiji menjaga amal. Stop. Ulah nepi ka tembus ieu amal kana langit ka hiji. Kunaon kana panjang jelema loba amanah? Memang loba amanah tapi jalma hidup dalam dunia bibirna tukang ngagoreng batur. Terus ka mana kana tuh ieu amal? Ieu amal nu kacida numpuk, babetkeun, kepretkeun, tamparkeun kana bibirna kana balangusna. Naudzubillah bila bentar mulut mesti dijaga. Siap setuju? Mulut mesti dijaga. Lisanun zakirun tetap jawab ilmu yang dialasnya diantara lisan anu senantiasa zikir ka Allah termasuknya tadi nasolat. Salajeng aya deui Pak jami loba amanah. Syukur pisan amanah dicatat kata amal. Yang langit kaji tembus dan jelema tara ngomongkeun batur tara gibah. Pas langit kadua ditegur ku malaikat stop. Tong ketika tembus kanan langit nu kadua cek eta malaikat penjaga langit nu kadua. Kunaon cenah pikeun malaikat tadi nyana amal dipasikeun ka Allah disetorkeun ka Allah. Ya memang jelema di alam dunia loba amanah, tapi ke waktu di alam dunia amanah salatna lain niat karena Allah, tapi niat karena hayang kesenangan dunia. Hayang beunghar salatna teh, hayang babari usaha salatna teh lain karena kami. Bikin dari babetkeun ka jelema anu digawe ieu amal. Nauzubillah. Dolami amal dicarat di malaikat salajeng apa? Naik tembus langit kaji dataran ngomongkeun batu. Langit kedua tembus dataran naon? Dataran naon? Niatna memang lain karena dunia karena perintah Allah. Nu katilu tapi disetor kunaon? Mabit disetor Allah mana bi amanah udah kieu babetkeun ka jelema beramanah. Kunaon malaikat? Sebagai jalma keur waktu di alam dunia keur salat nama, rajin sedekah nama, tapi tukang hasud ka batur. Teu ka batur ningali maju. Syirik. Murtatana kabeli motor tapi kagering para nasieu. Datang kabeli motor. Kebaya tuh datang orang ngalupan urang mun teu sabeda-bedaan dibawa ke rumah sakit jangan tahu geuring gara-gara ini tangan kabeli motor. Ngadamu di rumah sakit tangan kabeli mobil panang supaya waktu harina. Aya di dieu jelema nu hatena boga sifat hasud ka batur aya. Insyaallah di mata aya nya alhamdulillahirabbil illa satu tangwi. Suara wing halus goreng batur. Ngomong goreng batur sia comian pemuda.
Halus garing patut. Satuana. Illa aduh, 1, 2, 3. Ayat itu illa man ini siapa cicing wae di HP jauh-jauh orang di Palu Kuda dicuekkeun man adamullah biqalbin salim illa man atallah biqalbin salim jalma nu bakal salamet di akhirat teh lain berupa halus lain kasep percuma geus oge ibu-ibu ari hatena goreng matut naleres bapak-bapak percuma kasep gagah tapi qalbuna ena wa panyakitan tapi biqal bin salim hatena nu salamet dina pirang-pirang sifat-sifat ini dan diatur dia saja lima tola kita aya deui golongan jalmi teu amal dari sana ku malaikat lain dibawa ka Allah langit kaji tembus pada gibah langit kedua tembus dan dia antara Allah tara hasud pas naik langit salajengna pada jabal Allah ditolak ku malaikat nu stop tong dibawa dia amanah ke Allah kunaon memang amanah loba tapi jalma di alam dunyana hirupna masing-masing teu daek wau jeung tatangga teu boga kanyaan salat mah salat gitu tapi tatangana kalaparan tara daek sedekah tatangana kalaparan tara daek ditulungan tatangana ayeuna keur kaayaan fakir miskin tapi tara daek ayeuna berbagi jeung menjadi tatangga mudah-mudahan orang hadirnya amin. Ya Allah, sing beunghar hadir kabeh amin. Sing beunghar bari berehan mah eta teh nangtukeun kana amalan urang salat urang jeung sanes urang. Sebab teh salati loba jamaah getol ibadah tapi tidak punya peduli sedikit pun hanyaan atau setidaknya yang meninggalina berita warga Cianjur kena musibah umat Islam bahkan guru ngaji kiai katipa bangunan majelis meninggal dunia atau orang dalam donasi oleh setidaknya ngadoakeun malam Jumat ya Allah mugi Yasin abdi pahala sing nepi kami ahli kubur nu pupus asbab ayeuna gempa lain gempa anu maokeun mah lain lini sanes bangunan sanes sebab nungarana ayeuna perbuatan di alam dunia al-asbab la yu'athir sarul ulama tauhid nungarana sebab mah teu mere tapak teu bapak usaha edan-edanan carna ku beunghar mentak ka ustad nitip ka santri wih mana ka santri tong kabita kana gawe keur masantren setuju tong kabita ayeuna kana gawe kana duit keur waktu masantren kunaon cenah ka ustad make tong kabita cantang tu ayeuna gawe teh leutik nepi ka aki-aki beunghar itu tapi insyaallah dalam urang masantren daek nuntut kana ilmu agama dijamin ku Allah rezeki urang amin. Sebab gawe urang teu mere tapak damal beunghar miskin urang. Teu saeutik loba jalmi ingin isu balik penting tapi anggar ekonomina kitu-kitu keneh. Teu saeutik loba jalmi ayeuna cicing tapi eta jalmi dibeungharkeun ku Allah. Sebab beunghar jeung balangsah mah eta hakikatna kudrah irodah Allah Subhanahu. Urang edan-edanan ngadoa bibirakanan ya Allah, abdi hayang beunghar ya Allah, hayang beunghar bibirakanan para bapak. Tapi teu aya dukungan takdir di Allah moal beunghar. Urang hayang ini katana suci Mekah. Usaha bibirakanan lamun can aya takdir di Allah mah moal. Ayeuna budak moal aya budak moal di dieu aya. Ya, ujang cita-cita hayang menangkeun pamajikanna nu naon? Nu geulis nu goreng batut. Aduh, ini nyaho nu geulis nu goreng batut. Itu gampang. Wajibna aya 3 nya dibedakeun jeung amal santri sadayana. Kahiji mun aya meunang awewe nu geulis dingejan pamajikan, jaba geulis, jaba santrian, jaba beunghar. Amin. Gampang tilu kuncina ayeuna. Catat dina mana kasep. Kahiji ti ayeuna nyaeta ngusahakeun alias neangan. Nu kadua nyaeta ngadoa, nu katilu ngaca heula. Pantes teh meunangkeun model kitu. Kau usah cenah serius. Pada untuk kieu bener nurutan. Benar ya? Betul tidak? Ngaji menang ngejo
2000 non haji terakhir saya usahakan doa juga silakan gitu. Para jamaah rahimakumullah, madoa bebek kanan anak muda aja menangkan awewe nu geulis. Lamun teu aya dukungan takdir ti Allah moal biasa geus ditangguhkeun rezeki urang ayeuna ku Allah ala kadar urang manusia ikhtiar saja besar kecil na eta mah geus disajogikeun ku Allah subhanahu tan barokah rajaban nu sodakoh ieu nya mameunana leuteunana cairna ayeuna kopina acisna sadayana dagingna bugias dibalas Allah kalawan balasan anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Tongsieun jalma anu hartana disodakohkeun ditasorkeun dina jalan Allah tongsieun ku Allah bakal aya balasanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajana aya deui golongan yang amanah di tanah tembus langit kahiji Allah antara kita tembus dari langit kedua, langit ketilu, langit keempat, langit kelima, langit kegenap, ketujuh. Mau ceritakan kabeh nu ketujuh yang terakhir. Ayat pas tembus langit ketujuh, ayat nu nyampe kana langit ketujuh. Para jamaah rahimakumullah, langsung ditolak malaikat penjaga langit ketujuh. Ia ada dibawa ke mana? Ya amal ada dibawa ke Gusti Allah. Amal bin bulan bin bulan, amal bulan bin bulan. Stop. Ana sohibul riya kaula anu uruskeun urusan amal jalma riya tiriana ieu jalma tong nepi ka amal dibawa ka baeun Allah kunaon balikeun babetkeun ka jalma amal kusabab ieu jalma keur waktu di alam dunia memang salat tapi hayang salatna katingali ku mitoha dari mitoha nalu ka salat acan ayo mitoha aya mah tukang soalnya itu ayah makanya tolak jadi jalma nu ria keur waktu amanah di alam dunia hayang kapuji hayang karena ka alam enak manusia maka stop moal kapendak pahala di akhirat nu hayang kacape di alam dunia. Makanya di ayeuna urang bersihkeun hati urang melalui momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersihkeun hati urang sapertos dicontohkeun ku malaikat Jibril alaihi salam ngabersihkeun manah kangge Rasul terus bersih urang geus di dia percanten manah jamaah terus bersih ngan ayeuna peringatan Isra Mi'raj ayeuna tausiah tiga pertama kedua mudah-mudahan sih langkung bersih amin. Nan cilaka mun jalma geus Isra Mi'raj teu salat keneh sebab naon saat Rasul berat jeung setan Rasul beres ayeuna diuji ku setan teu mempan setan ayeuna eleh Rasul teu mempan digona ayeuna Rasul ningali aya golongan jalmi sirahna keur dibelah geus dibelah ditempelkeun deui Rasul kumaros ka malaikat Jibril ya Jibril man haula'i ya Jibril. Ia ayat dina kitab Qissatul Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Waiti Syarih. Ya Jibril man haula ieu saha Jibril jelema ieu kaayaan sirana dibelah ditempelkeun deui ya Rasulullah sadangkan bare ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa matlabi ya Nabi antal murtaja ya ishfa'lana ya ya Rasulullah sallallahu malaikat Jibril ye golongan jalmi nu dibelah sirahna teh hum alladzina tatasaqalu rusum anis salatil maktubah jalma keur waktu di alam duniana hese ibadah salat tukang ninggalkeun salat tarada diajar salat mentah payana di dia aya satu adat untung ya adat untung aya adat gede jasana uing sok sedih lamun ingin kaji lemur pek bersorangan malah uing sok bingung lamun aya nanti di Bandung kebetulan ketua di Bandung di mana di Cicalengka nya Cimulan aya dan awal di wilayah Bandung nya tahu tilu pas adan gitu kan aya adan yang memang boleh di luar waktunya ada naon adan subuh boleh untuk aya adan awal subuh mah aya adan masuk sholat tapi kan ada adan saja haram hukumnya
Ieu malohor jam 11 adzan. Allahu akbar. Ieu jam 11. Pakeun deui gawe asup bos geus dipecat, mentar bade ditinggalkeun gelok salat. Tidak bisa. Ya. Ustaz tinggal wios ada daya ayat ibu-ibu nangkuk wios sana Ustaz daya ayat teh cenah masalah hidayah mah nu ada teh cenah ibu-ibu menang teh. Allah mantap. Awewe menang teh. Menang teh haram hukumnya. Lamun awewe hayang anak itu awewe hayang anak kapan beda dina kina beda teh. Lalaki beda teh awewe kina. Maka ada di nabab sisi benar. Salat lama la yatimul wajib illa bi wal wajib sab Imam Suyuti tidak tetap asbab wa nadhair. Tesah ayeuna salat lamun tesah wuduna. Mentak wudu adalah penentu ayeuna sah diterima atau tidaknya salat. Mentak wudu sing benar, wuduna moal sah. Lamun kina teu ceureut bener susucina. Mentak kenapa dina kitab Fathul Muin yang pertama kali dibahas adalah rukun ibadah. Apa rukun ibadah di antaranya? Adalah toharah suci. Nabi Mas dipraktekkan maki ala Rasulullah benar bagaimana di bapak-bapak ngancam itu lebih sebenarnya tadi lain kia soal dia ayat ngomong kia makan masih kita nalanan benar tak soal itu berarti seni ya masih kita asih dengan umat termaca sudah karena sunah Rasul hari nanti kan hari ya mau kalau yang ibu-ibunya kia tapi ibu-ibu ya gitu, gemis nadanya karena ya saat ibu-ibu biasa mau begitu, ya, ibu ada lain mehat, nasi raja urat, lain di Jakarta ya, gimana penggayung, dulu Jepang si raja urat di Jepang panahan paling kiri, puntennya, di masalah kita praktek, dari kiri, dari naon teh, berdoa. Berseri, nah ya, kenapa bari di mulut, bari di baju, bari di mulut, ras ada yang diluwihan kan itu sunnah Rasul. Lumayan naon, mantap naon pangbangan badan siksa jelema di jero kubur, jelema anu kieunan bener misalna. Rasul kan salakungan di kuburan cerita disiksa. Rasul ditaruh sahabatnya Rasul kunaon Rasul sedih ngadoakeun aya mayit disiksa. Gara-gara non ya Rasul, kali ini diantariskan gara-gara ke waktu dalam dunia kiinan talanisan, munisan tapi nisan nggak benar. Maka perlu dibunuh. Perlu dinaun kenapa? Beda ada yang kiinan awal lima laki. Bedanya kita adalah lima bisa terfokus, awal lima bisa. Jadi awal kiinan mah, soalnya abdi. Awal pahlawan ini berana beda tuh bisa. Beda enggak? Tinggal di kitab Syarah Safinah beda awewe nu masih kena pahlawan di sana beda kan soal kira bisa percaya kali-kali pakai sanksi stabil gitu kumaha awewe masih kena pahlawan beda ya kumaha nu geus pahlawan Belanda Coca-Cola beda mana para jamaah rahimahullah ini amat sangat penting subhanallah inilah ibadah yang masih PR bikin orang sadayana untuk senantiasa dibenahi. Mudah-mudahan orang biasa mengenai amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat seperti itu. Jadi salat adalah merupakan salah satu tiangnya agama. Jika malam melakukan salat, maka kita sami sareng ngancurkeun kana agamana. Mendirikan salat sama dengan mendirikan agamanya. Salat diawali dari bersuci. Salat sing bener ayeuna rukun qalbinya insyaallah mudah-mudahan mendekati kepada khusyuk jeung salat urang termasuk tasyruqu fi syawarikul anwar. Mun jalma salatna geus khusyuk bener pun jeung salatna eta salat bakal jadi cahaya. Nah kenapa Ustaz teka tingali moal bakal jadi cahaya. Eta cahaya lumpat ka mana? Cahaya ate urang bakal lumpat kana panon urang. Eta cahaya lumpat cahaya salat lumpat kana panon urang. Maka eta panon moal bisa migawe kana maksiat ka Gusti Allah sebab cahaya salat geus deungeut kana panonna. Maka kunaon loba jelema aya salat tapi maksiat masih dipigawe. Socana masih ditinggalkeun kana barang nu diharamkeun ku Allah. Ku sabab teh saya diloba jalma ngan sabur salat tungkul tapi teu salat. Yang salat teh khusyuk. Namun cenah lamun ayeuna salat urang khusyuk maka salat bakal melahirkan cahaya urang nempel kana pandangan urang. Maka pandangan urang bakal terhindar dengan berbuat maksiat ka Allah. Cahaya nempel kana pandangan sampean urang
maka sampean urang bakal kena percaya nu ngaranna ayeuna percaya orang salat urang sehingga ia jauh tina maksiat sampean urang ayeuna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingna salat. Subhanallah. Yuk, naon doana Bu? Ari ibu keur urang kali bapak-bapak sok salatan. Sok salatan. Sok salatan. Alhamdulillahirabbil. Ayo doana mun hayang urang kali kita salat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sasarannya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sasarannya Rabbi ja'alni muqimas wa min dzurriyyati Rabbana doa. Maka dua, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Yuk sholat yuk. Sholat subuh adalah sholat pembuka. Sholat duhur menghapus daripada ayat nu ngaranna siksa api neraka. Kemudian sholat asar adalah merupakan pembukanya amal dan menyebabkan husnul khatimah. Sholat maghrib adalah merupakan sholat pembuka awal malam supaya urang dijauhkeun tina lalai dina waktu penting. Sholat isya, sholat perpisahan supaya surang ayeuna dina curungan waktu ninggal mangsa maut karana maut dina kayan antara sholat isya jeung subuh dari sholat urang maut husnul khatimah. Salajengna para jamaah rahimakumullah terakhir Rasul ningali aya jalma keur ngocai dina ayeuna sungai darah. Dicerita. Kumaha udah dia? Tolong ngocai dina sungai darah. Rasul tumaras ka malaikat Jibril. Ya Jibril man hum ya Jibril. Eta saha golongan jalma keur ngocai dina sungai darah. Diumpamakan kieu dina kitabnya. Jadi ngocai nanti kieu jadi lain mau dina haram ngocai tapi bari nanggaran kieu. Bari carana dina sungai darah masalah ngocai kieu terus dibagetan ya aku kerikil tina neraka ya gitu. Rasul tumaras ayeuna diwalat malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasul, hum alladzina ya'kuluna riba. Eta jalma keur waktu di alam dunia na resep kana ngadahar harta riba. So aya nu ngadahar harta riba aya. Ibu-ibu geus ngarantung saya berjanji. Ayo dia. Ayah. Loba. Dia mah muningakeun bagi para jamaahnya. Mudah-mudahan urang sing aya hidayah taufik ti Allah bisa nemihkeun tina ayeuna mah harta riba. Nauzubillah. Summa nauzubillah. La yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti. Wal nasru kasyurga ini jalma di mana-mana dina dagingna tumbuh nyata tina barang anu diharamkeun ku agama diharamkeun ku Allah. Pantas jeung munasabah. Kunaon ayeuna sok aya budak hese ibadah. Budak hese diajak salat. Nu aya budak kalangan pedagang anu jadi kolot jeung minum bapana ternyata bisa jadi ku sabab ayeuna menjadi kolot dan salah mere kadaharan. Salah mere tuangeun, salah mere barang mam, lain barang mam anu halal dan thayyibah nu aya dalam aklur riba diancam ku Allah. Pantas di alam dunia musibah terus isi kuring rencana kayak kita canggih masih kena dicampur Pak jadi relawan mungkin laporan di akhirnya uang kamari kemana masih kena lagi 4,5 sekali bahkan kayak lebih runtuh sambil mengorban jiwa rencana rumah sakit di Cianjur. Ayo orang ayah gempa malam Jumat malam Senin di mana? Di kamar. Gitu kan? Ustaz gunawan ketika terjadi musibah seperti itu Pak Saurasul kami mau nurunkan ayeuna siksaan, kami mau jadi nurunkan siksaan di hadis kursi insyaallah, kami mau nurunkan siksaan lamun di mana-mana di kampung kaiji umari buyuti masjid masih kena pintu berjamaah. Moal tapi jauh dari Allah. Nu kedua
wal muhabbina fi tasakkan jalma cinta ka kami tasakkan buludan rajabannya ngaji Quran zikir nu katilu nyaeta wal mustaghfirina bil ashar loba keneh jalma anu resep istighfar minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kunci bang hayang dijabah doa saur Imam Ghazali di antawisna memeh ngadoa lobakeun istighfar insyaallah doana bakal dikabul ku Allah. Nu kadua angkatkeun dua pandangan lamun urang keur ngadoa lamun ngadoa teh jiga tutup. Amin amin ya Allah. Soalnya itu aya. Angkatkeun dua pandangan ya nya teh Yesus. Yang lebih afdal lebih utama kedua tangan dihimpun teras ayeuna ujung-ujung jari diangkat ka langit. Allahumma barik lana fi Rajabanin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ngadoakeun eta doa sunnah Rasul lamun pindatang ayeuna bulan Rajab Rasul ngadoa eta ketika datang bulan Rajab. Kunaon maklubah musibah sa Rasul idza zahara zina wa akilur riba. Di mana-mana geus loba jelema migawe perbuatan zina, geus teu era ngadeungan anak batur, geus teu era bukan budak sorangan eta reuleuh ku anak batur datang ka nikah. Nu kadua, wa akilur riba, loba jalma geus resep ngada riba, faqad istahalla wa adaban minhum, eta jalma sarua jeung menta ka Allah dihalalkeun turun azab ka eta kampung. Na'udzubillah. Ini namanya musabab loba jerman geus diarani nu kadua loba jerman geus ngadahari ba makanya Rasul ningali dina sungai jarah eta golongan jalma teh jalma keur waktu dalam dunia tukang ngadahari ba yuk urang sasaran doa ka Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dina dakwah disimpulkan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahiji urang sadayana niatan nyaeta tabarruk ngalap barokah mudah-mudahan seueur barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak wih di dieu mudah-mudahan sing tiasa nyanu nyantri sing tiasa nyantri nya getol ngaji getol berjamaah amin. Nu salajengna wih di dieu sajabi tabarruk ngalap barokah. Nu kaduana nyaeta ta'ziman niat ngagungkeun ayeuna naon Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarep-ngarepkeun syafaat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu hatilu li takrim li Rajab niat ngamuliakeun bulan Rajab saur Allah saur Rasul lamun jalma ayeuna daek riungan dina kahadean dina bulan Rajab berarti eta jalma dikersakeun ku Allah jalma anu meunang kahadean di peueun Allah. Saur Rasul lamun datang bulan Rajab eta jalma tapi jauh tina kebaikan justru loba berbuat dosa maksiat eta jalma ditakdirkeun ku Allah dina kahadean hina-hina di hadapan Allah. Na'udzubillah. Yuk amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah li hajjin wa umrah wa زيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام وارزقنا قربة من غير تعب ونصب إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الصلوات وببركة التوسل وببركة والشهر القدر كرمة والشهر القدر الجلالي وببركة التعليم في هذه الليلة المباركة في شهر رجب نسألك اللهم أن تكشف عنا همومنا وغمومنا وأن تدفع عنا البلاء
والوباء والبغش والطاعون وسوء الفتن وأن تيسر أمورنا وأن توصل مرادنا وأن تقضي حاجاتنا. Maha sebagai hajat masing-masing. Ya Allah, habis sadayana yang kedua Maha dan saya Maha kawasan. Mungkin ya Allah kawan karunan Nabi Muhammad SAW berkata sholawat kawan bersyahan dari jalan berkata tawasul ya Allah mungkin mesti agak tu tinggalan sampai segala rugi bangsa dan hajat-hajat habis sadayana ya Allah istajib mana ya Allah khusus. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وتب علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتوسع بها علينا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Yang kedua disyukuri insyaallah masih kasih jadwal itu tanya ke Cianjur, terus saya ke Sumedang, Serang Bandung, terus saya ke Palihan Harapan. Itu jadwalnya mudah-mudahan lancar amin. Alhamdulillah saya memanggil khutbah sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.